Libur semester akhirnya datang. Genep urang sakawan mutuskeun rek ka Gunung Tangkuban Parahu. Maranehna nyangka ieu ngan ukur jalan-jalan biasa. Tapi sabenerna mah aya kajadian aneh anu hese dipohokeun. Kumaha lamun liburan ayeuna urang ka gunung? Sok hayang nyobaan ti baheula. Tah, ide alus yeuh. Arurang bisa pepotoan terus diposting. Aduh, ka gunung mah capek, kuring sieun kesel di tengah jalan. Halah Mar, maknya kitu wae teu wani. Kuring mah yakin kuring bisa nepi pangheulana. Tenang weh, nu penting mah arurang silih tulungan, jeung kudu kompak. Alus ye, ieu kesempatan pikeun nyaritakeun legenda Sangkuriang langsung di tempatna. Mario init ka tukang tangkal. Jol anjeunna ngarasa siga aya nu narik sukuna. Hayu urang nyanyi bari lempang. Meh teu bosen. Tah, ide alus. Tapi ulah poho, ieu jalanna laleueur. Kade bisi labuh. Aduh, bi abi ge hampir ti Soledad. Eta kusabab lempangna lambat teuing. Sarwakeun jeung kuring atuh. Vio, maneh teh tong sok ngaremehkeun batur. Unggal jalma boga kakuatan masing-masing. Bari lempang, kumaha lamun abi caritakeun asal-usul gunung ieu? Sangkuriang keur indit moro. Anjeunna patepang jeung Dayang Sumbi. Anjeunna teu nyaho yen Dayang Sumbi teh indung kandungna. Saya teh mojang geulis pisan, endah tur menawan. Saenggeus papanggih, henteu disangka maranehna silih bogoh. Teu lila Sangkuriang ngalamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi henteu nyaho yen Sangkuriang teh anakna anu geus dewasa. Saenggeus papanggih, henteu disangka maranehna silih bogoh. Teu lila Sangkuriang ngalamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi henteu nyaho yen Sangkuriang teh anakna anu geus dewasa. Abi narima jadi pamajikan anjeun. Tapi Dayang Sumbi nempo aya tapak tatu dina tarang Sangkuriang. Manehna sadar yen eta teh Sangkuriang, anak kandungna. Ya Allah, ieu tatuna sarua jeung anak kuring baheula. Ieu teh anak kuring. Dayang Sumbi ngarasa reuas. Tuluy mikir, kumaha carana ameh perkawinan eta teu kajadian. Sangkuriang, anjeun bisa kawin jeung kuring lamun anjeun sanggup nyumponan ka hayang kuring. Naon kahayang anjeun mojang geulis? Kuring hayang anjeun ngarobah eta bukit jadi bendungan. Jeung yen parahu badak pikeun ngalayang di dinya. Tapi kudu rengse samemeh fajar. Muhun, kuring pasti bisa ngalakukan eta pikeun anjeun mojang geulis kuring. Mangsa subuh masih keneh jauh. Tapi hampir kabeh geus rengse ku Sangkuriang. Kumaha ieu? Ulah nepi ka Sangkuriang hasil. Kuring kudu ngagagalkeun ieu. Dayang Sumbi tuluy ngadoa ka Gusti supados usaha Sangkuriang gagal. Ya Allah, kumaha mungkin abi nikah jeung anak abi sorangan. Gancangkeun subuh datang supaya makhluk halus teu nulungan deui. Ku mujijat, fajar datang leuwih gancang. Sangkuriang teu bisa ngarengsekeun parahu eta. Geus isuk-isuk parahu can rengse. Saha anjeun sabanara? Kumaha wani nipu kuring? Kumaha abi nikah jeung anjeun? Sabenerna abi teh Dayang Sumbi.
indung kandung anjeun. Teu mungkin, kuring teu percaya omongan anjeun. Sang Kuryang ambek. Tuluy, najong parahu gede eta nepi ka tumpalik. Tuluy, robah jadi gunung, anu ayeuna disebut Tangkuban Parahu. Tungguan heula, kuring rek buang cai di tukangan tangkal eta. Heh, Mar, ulah jauh-jauhnya. Sing hati-hati, ulah nepi ka di bawah jurik. Hahaha. Mario ini ka tukangan tangkal. Jo anjeunna ngarasa siga aya nu narik sukuna. Abi siga kabawa ka dunia sejen. Hah, maknya Mar, bener gitu. Tenangkeun heula Mar, sok tarik napas. Ngan saukur sababaraha menit, segalana normal deui. Tadi karasa pisan, jujur tapi ayeuna kosong. Eta mah halusinasi hungkul meureun Mar. Wah, endah pisannya. Alhamdulillah, akhirnya nepi. Tadi masih ente kuat. Tingali, bener kan? Kuring nu panggancangna nepi. Hahaha, padahal bieu ngos-ngosan. Petualangan ieu ngajarkeun urang yen gunung teh henteu ngan ukur carita legenda, tapi pengalaman hirup oge.